Rasihan mesin cuci ditulikeun nyieun makanan sehat. Assalamualaikum Neti. Pun keneh ayeuna mah barang gawe teh. Kapan geus pugu libur sotean anu bagian libur da kami mah bagian asup digawe. Ger bapak budak mah kocok kudu diderawakan wae pamajikan teh. Udah uyuk kudua mantua. Ayeuna teh mawa obeng oge menekot ku kulutus hayo. Geus pugu geuningan ari awewe mah teu pati bersahabat kanu kararitu teh. Geus bisa mah moal kudu tutah-titah da kapanan. Wisi we kitu kala kabentik curug kapanan. Balas nitah ku ieu. Cek yang sikatan singkot bersih ku eta. Menik kotor kitu menik kareuleunana teh. Meureun keur teh kur digoeng-goeng baju teh. Ari tempatna kot ladig gitu mah main bersih nu aya meureun kalakot hamo we beuki ledu pakaian teh. Teh besti oma lamun boga mesin cuci teh sing rotin kieu dibuka kitu tadi bersihan. Ieu paya bulan kali we asal ulah dekil teuing. Kapan berkolaborasi urang teh kitu mah. Bapak budak bersihan mesin indungna nyeun kadaharan kapanan ku ieu. Beda cenah sugan teh naon makanan sehat. Lumayan we ku eta aya engkol jeung wortel. Asa sehatna nama. Lamun aya ti dituna mah ieu teh bala-bala teh erek diseupan ku kami teh. Ningali kolot baheula mah angar da geuningan digoreng. Anu kala kabutai diseupan atawa dikulub mah. Dina video samemehna geuningan kami teh nanya, "Besti, enggak kudu make naon lamun hayang rada kuat crispy-na?" cekeng teh. Aya nu komen cenah teteh make margarin kaynya. Kitu lainnya Besti margarin teh. Hampura lamun salah tuh da. Aneh we teh aya sesa dina kulkas kulut kamari tahun baruan geuningan. Cacing gara urang pacak cekeng teh bener henteu mun make nu kieu mah tak alus. Parat ku ieu sajirangan. Udah anger bapak budak nu pangheulana enyoh mah ku itu. Omo sajirangan anak kur 4 siki mah. Ngelehan we engke ngasaanana tina jirangan kadua ku ieu.